korupsi jeung minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atau Ibu anu dipika hormat sareng rerencangan sakelas anu dipika cinta. Dinten ieu abdi hoyo nyamburkeun biantara pondok ngeunaan korupsi menggunakan analogi mie instan. Rerencangan korupsi teh kawas mie instan gampang jeung ngajadikeun kenyang waktu nu gancang. Tapi lamun terus-terusan dipangan bisa ngabahayakeun. Kitu deui jeung korupsi. Siga nguntukeun dina waktu pondok tapi sabenerna ngancurkeun. Lain ngan pikeun nu ngalakukeun tapi oge pikeun sampurna rahayat. Salaku murid meureun urang can bisa merangan korupsi nu gede, tapi bisa dimimitian tina haleutik. Jujur dina ulangan, ulah nyontek, ulah hayang instan. Ulah jadi generasi nu sagalana hayang instan. Jadi generasi nu kuat, sabar jeung boga prinsip. Sabab bangsa ieu butuh pamimpin nu bersih jeung jujur di bangsa nu bakal datang. Hatur nuhun bilih aya salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.